billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna. Afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu qalu amanna bi afwahihim wa lam yu'min qulubuhum wa minal ladzina pasti ngarendreng, pasti ayat 2. Sebab naon menang dina salah sahijina. Lamun eureun dina hareup ulah eureun dina tukang, lamun eureun dina tukang ulah eureun dina hareup. Dia erek walam tu'min qulubuhum keur dirinya heukeun kana di ditu ulah eureun. Teu lamun eureun di hareup eta ulah. Samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Yuharrifuna kalimatan min ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu. Yuharrifuna kalimatan min ba'di mawadhi'ihi yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam yu'tawhu fahdharuhu. Fakhudhuhu wa illam tu'tahu fahdharuhu. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Lahum fid dunya khizyun wa
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul Ya ayyuhar rasul Eling jadi rasul La yahzuka Ulah nyusahkeun ka anjeun ulah jadi susah naon sunul ladina pagaweanana jalma-jalma yusariuna anu gagancanan ilatina fil kufri dina kufur yaqauna fihi bisurati geusna ulah jadi pusing ulah jadi kapusing gancang jalma-jalma dina kakufuran yang kalau terus kalau kufur yatiruna ila wajadu fursita ini dalam rangka karena kakufuran ulah jadi kapusing jelema darolaka bae teh ya minal ladina qalu nyatana di jawab Allah anu marung ladina amanna iman kami biafahim kusubut daya tadi walam tu'min pada jeung teu iman lan kurubu hati-hati ladina berarti jalma-jalma munafik ulah dari kapusing eta jalma-jalma munafik mane narembongkeun kana kekufuranana tina terus kana kufur geus tong jadi kapusing usahakeun sina ariman sina balener jalma teh geus diusahakeun teu ulah jadi kapusing ting mau usahakeun terus akalan aja teh dititah di jalan tina neraka anggap neraka kene nya eta mah karepna teh jadi kapusing Dama munafik kadulah dari kapusing Gusti Allah kanjeng Nabi. Wa minal ladina hadu. Oke, ti jalma-jalma hadu anu menang pituduh ya lagi tegasna kaum Yahudi sama'una pada ngadengikeun ieu ladina lil kadibi kana kabohongan anu dijieun ku non rahim ku ulama eta Yahudi didenge jeung ditarima kadenge jeung didenge bener ya jadi kebohongan anu dijieun ku rahim Yahudi padahal mah eta teh bohong eueuh ti dituna dijadieun ku dalewek sampai jam keuntungan orang-orang Yahudi didenge kitu teh sama una liqaumin akharina sama una pada kadenge ladina ti anjeun liqaumin akharin pikeun kaum anu sejen ti golongan Yahudi kan lam yatu anu teu datang eta kaum sejen ka anjeun teh ahlu Khaibar ahli Khaibar teh caritana aya dua jalma anu ngalakonan jinah muson teh kumaha zina dan zina dilakukan ku jalma anu pernah ngasaan wati anu halal itu nya jima anu halal zina eta ngaranna zina muson nanya ka rahim Yahudi teh kudu dirajam nya fakarihu maka henteu sarana teh kaum akhirin teh harus bahuma itu ari bagian kabohongan di ieu nu kira-kira nguntungkeun didenge tapi rahim Yahudi teh ada aya nu jinah muson nanyakeun di kudu dikumahakeun
dirajam cenah. Henteu dirajam teh dikubur setengah sakieu tah. Terus keur dibaledogan ku sarerea ku batu anu laleutik. Nya ulah leutik teh ulah. Gede teh ulah. Itu batu laleutik lah sagede beureup ka handap. Baledogan. Sina datang ka pae. Anu gede mah betul segede hulunya sakali beureup pae. Sekitar teh ada dirajam. Itu aduh, karunya dirajam. Nah, kalahkan nikah, jeung cenah kali itu tanyakeun ka Muhammad sugan aya hukum anu sejen nu rada ringan cenah. Ari bagian ieu teh didenge bagian eta mah nanyakeun sugan aya hukum anu rada ringan tuh ya salu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anu hukumna. Nitah ka tadi ahlu Khaibar, nitah ka orang-orang Quraisy itu supaya nanya ke kanjeng Nabi sugan bae aya keringanan dina hukuman gitu. Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, yuharrifuna pada ngarobahi kaum akhirin al-kalima karena ayat-ayat anu dina kitab Taurat seperti ayat lonjang. Itu dia eueuhkeun cek eueuh cenah dina ieu mah cek ahlu Khaibar teh cek Quraisy itu apa Quraisy nya ahlu Khaibar kaum akhirin teh eueuh cenah dina Taurat mah nanya ka rahina aya kudu dirajam eueuh cenah nanyakeun jeung ka orang Quraisy teh tanyakeun ka Muhammad jeung sugan aya dina agama Muhammad mah sugan aya keringanan hukumanana. Ya keun akan meueuh nya. Nah, yuharrifuna pada ngarobah eta kaum akhirin al kalimat kana kalimat anu aya dina Taurat seperti eta nya mimba di mawadhihi tina sanggeus di wadok keunana teu sanggeus tempat eta kalimah anu ditempatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tegasna dirarobah ku maneh. Yaquluna pada ngomong ieu kaum akhirin ka orang Quraisy nu dititahna teh jeung panglayangkeun ka Muhammad. Kaditu cenah. Engkena kieu nya in utitum hada fakhuluhu wa ilam tutahu fahlam in uti lamun dibere in uti tunggamun dibere arajen kabeh hadzal hukma al muharram kana ieu hukum anu dirobaya itu nu dijilid abtakum bihi Muhammadun lamun misalkeun cek Muhammad teh kudu dirajam cukup kudu dijilid pakhulu cokot etinya eta leuwih ringan wa ilam tu tahu kumaha misalkeun ku Muhammad teh henteu di lain kitu hukumanana lain dicilid teh nya fahdaru maka kade sing repot tong di cokot ari ieu teh ieu kaum akhirin mah rada pinter batan kaum nu sejen teh kaum akhirin teh kitu. Jadi ulah lamun nyebutkeun dijilid tah cek kami mah ieu dina Taurat teh kudu dijilid mah karangan manehanana intinya padahal mah dina Taurat teh kudu dirajam. Lamun cek dina cek Muhammad dijilid yang tarima berarti akur cenah. Lamun cek Muhammad lain non beda deui hukuman kade ulah ditarima. Nurut beda eta teh. Jadi lamun nanyakeun ge mun ukur ieu unggul nya indah-indah nanyakeun i ambeh sugan aya malu gitu. Jaringan gitu. Jadi nanya ka dieu kudu kitu.
saya sugar lah aya keringanan di sejen mana nya deui ka sejen teh. Gitu. Tambah ieu wungkulnya. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Wa man jeung ari sing saha jelema eta yurida nu ngersakakeun Gusti Allah fitnatahu nu ngersakakeun sa Allah taala fitnatahu kana sasana eta jelema falan tamlik maka ngamili ka jelema eta man minallahi Gusti Allah syai'an kana naon dina maaf eta fitnah. Ya geus kade bari ka kalau ulah jadi kapusing. Dak lamun ku Gusti Allah bisa sakeun mah moal bisa naha aja Muhammad gitu Gusti Allah teh ya. Jadi boro-boro bangsa urang model kieu Kanjeng Nabi sekalipun lamun ku Gusti Allah lamun aya jelema ku Gusti Allah dikersakeun disasarkeun gitu Kanjeng Nabi sekalipun moal bisa kalofat. Ulah jadi kapusing wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika minallahi syai'a. Lamun geus diolah ku Gusti Allah jadi jelema sasar, maka anjeun moal bisa naha Muhammad jadi Gusti Allah moal bisa ditolak. Ulaika alladzina lam yuridillahu ay yutahhira qulubahum. Ulaika ta itu jama-jama kafirun munafik ya. Qalu amanna bi amri wa lam tu'min qulubuhum. Terus orang-orang Yahudi anu ngaran lobah kitab Taurat. Terus orang Yahudi anu narima karena sebagian hukum anu aya dina kitab Taurat lamun kira-kira pi berateun teu ditarima. Itu jalma-jalma teh termasuk lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Jalma-jalma teh lam yurid teu ngersakeun sallallahu taala ayyutahhira kana yen dicipta Gusti Allah qulubahum kana hatena jelema. Eta mah jalma-jalma anu dikersakeun Gusti Allah kotor we hatena, kupur gitunya. Lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati adzabun alim. Jadi itu bisa kumaha geus dieu daku Gusti Allah mah. Itu urang mah kan sarukur bisa ngupaya ulah jadi kapusing. Ya. Lahum fid dunya khizyun lahum tetepkeun ladina fid dunya di dunya. Khizyun ari kahinaan itunya. Muka oleh karyawan gorengna goreng jijiak kadituna jadi patarukan kudu bayar upeti walau fil akhirati azabun alim. Di akhirat menang siksa anu gede yang teruskeun ka neraka. Ya